warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusimkuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana anu simkuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marangkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kayaan sehat walafiat. Palawani anu kusimkuring dipika hormat, dina ieu wakata simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangka ditebikeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat maresikan salira atanapi ibak, resikan kuku, nyikat waos anu rucita, nyideh ulah di mana wae, batuk atanapi bersih kedah nutupan bahaya. Saumpami sadinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kakotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan disabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados mana urang oge suci bareng bersih. Para hadirin, rupina dicekepkeun sakitu anu kapihatur. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.